urusan pengajian masih paling percaya yakin saya yakin kurang dia karena dua samari sarwanya berarti itu kira-kira wajar. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pengawasan anu semodel dia bahasan pengawasan pengajian dia saminya eta-eta pengajian anu semodel dia tiasa disertai pengawasan insidental. Pengawasan naon cenah ibu? Pengawasan naon cenah ibu? Apa itu kaget merenya bu disangka kembali ke Cilangkap ngaran Aden Yasin awakna jampun badan bari kaset ada torojol karep awak terdetek penyek badan tadi jengletik batak kalau terbicar-bicar padahal singkurina ibu letik sote salira di parabotna badan di imah paragi macul paragi ngagarpu itu parabot ngaran. Jadi pengawasan semodel dia tiasa disertai pengawasan insidental. Nah, pengawasan insidental teh waktuna tertentu datangnya kadang-kadang mubalikna gonta ganti benar. Datang bulan mulu diayakan mulu dan kesilat pengawasan, datang bulan Rajab diayakan Rajaban kesilat pengawasan, ayat anu hajatan walimatul nikah diayakan walimah nikah kesilat pengawasan, ayat anu hajatan walimatul nikah diayakan nitan kesilat pengawasan. Itu disebut pengawasan insidental. Ayat pengawasan teh pengawasan rutinan waktu nanu matu mangsa nu biasa hancana dipapai timinitik nepi beres. Lamun diayakeun tiap poe disebutna harian, mun diayakeun tiap minggu disebutna mingguan, mun diayakeun tiap bulan disebutna seharian, mun diayakeun tiap tahun disebutna hawalan. Itu disebut rutin. Tah nu kieu mah disebutna teh insidental Pak. Naon cenah? Kalimatnya turun-turunnya ibu bapak para pemuda maketil sih ingat nganu kalimat turun-turunnya maketil lamun beda mimiti sok beda makna kata gerak ulang buktikan. Lamun buah mangga, buah kadondong, buah mangu ngaroda kene disebutna naon? Disebutna naon? Pentil. Lamun aya ban motor kempes rek ngasukeun angin kana ban motor melalui naon? Pentil. Lamun aya lauk lele nu gage bari dikulah mamatihna disebut naon? Tamatir. Lamun aya batu nu keras di luarna aya nu sinjarnya disebutna batu putir. Lamun aya dina sarina ibu bapak panyakit sinjarnya aralit disebutna putir. Lamun aya di ibu-ibu kada sok bapak-bapak kaum malam Jumat jeung malam Senin sok pada muru-muru disebutna naon? Juara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah biji kana pencapaian acara anu dianti-anti kurang sadayana nyaeta dina Dawatul Islamiyah anu bakal didugikeun ku Panglaksana Al-Mukarram A.A. Deden Yasin di Pondok Pesantren Inayatul Fikriyah Cilangkap Tangerang. Waktos ayat tempat kesanakeun kamantenan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut nagarama daun salam dapat asli kudiukna jika lobangan hanya kala jauh salamna karek sati. Ibu ari maca salam teh hukumna sunat, ngajawab salam hukumna wajib. Jadi maca salam hukumna sunat, ngajawab salam hukumna dan ayat nu teu wajib ngajawab salam.
Namana cenah nu wajib ngajawab salam di antarana nu wajib ngajawab salam aya 3 golongan. Kahiji nu wajib ngajawab salam jalma pireut sabab nu pireut teu bisaeun ngajawab salam. Kadua nu wajib ngajawab salam jalma torek sabab nu torek teu ngupingeun kanu mere salam. Katilu nu wajib ngajawab salam jalma gelok sabab nu gelok teu ngartieun kanu mere. Si kira-kira ibu-ibu bieu nu teu ngajawab salam kasupkeun golongan nu mana? Berapa nu gelok datang ka pengajian? Kira-kira mah keur malaweun ya bunya. Kena kana paribasa merak jati sisi leuweung disiraman make cai isi tadi keur malaweun maca salamna urang kuy handai sawios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan dipanjangkeun umurna amin. Disehatkeun jasmani oge rohanina amin. Dirobakeun rizkina amin. Laroba duitna amin. Kabalayar hutangna amin. Nu tarik aminan nu gede sorakna saudon teh. Jadi nu gede sorak nu tarik baca aminan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma ta'ala nuran min nurika wa hidan min indika wa bahan min baika wa hebatan min hebatika wa nasran min nasrika wa tajidan min tajidika ya dal jalali wa tikram wa majid karam nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghairaka anta walikul akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adilni madkhala sidqi wa akhrini mukhraja sidqi wa at'ani miladunka sultanan nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi akrimni bi istisati wa nahwamati atama samakirati yadaduri qatamti qalbi wa inkana fasyal qalbi. Ilahi akrimni bi rikilalala minas soyat tasib alikulbal alamin akasirim alai wa bisni kabulan disana. Allah Ta'ala fi mukami kitabil karim wastaghfir qailin bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bainal muslimi wal musyriki illa tarka shalah al-hadis. Amma ba'du. Anaknya garam sadari pengatur waktu pembacaan kudisim kami hormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan al-mukarramun para sepuh, para kiai, para jangan, para satid wal asatidah wabil khusus keresanakan sesepuh di masjid. Oke tegakantun para guru-guru, para alim ulama, para kiai, para ajangan anu sanesna anu sepuh anu pertengahanana akuntan singkuring terbiasa lagi ciki jijir memperhitungkan satu-satunya datang seorang-seorangnya namun pemiranan rasa hormat kasana al-mukarraman anu sangat amat kudu singkuring dihormati kali mudah-mudahan ditabi-tabi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kurang doakan para kiai, para jangan, para guru-guru kurang saja sini para jangan yuswa al-barakah amin. Tami-tami kesehatan jasmani oge rohanina amin. Tami-tami barokah ilmuna, barokah amanah, barokah rizkina, barokah kulawatana sehingga para putra-putuna singkiasa teruskan perjuangan arajana dilarangkan ajarkan agama anu mulia yakni agama Islam yang dipikirkan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tegakantun aparatur pemerintah wakil khusus anu nampak hadir karisna Bapak Kadus anu parantos paparin sambutan oge Bapak RT, Bapak RW, oge tegakantun Bapak Kepala Desa sok-sok parintos sempat hadir anu sangat amat dosis singkuring dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakeun
kali urang doakeun aparat dihanap dugi kalau dina ibading aya daya malah daerah atur kampung malah negara sing dipaparin keamanan ketentraman keayuman sapiparing berobat dipaparin pangro-angro dibawa anu hebat biasa ngarahkeun ka masyarakat kana jalan nu dipikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur mudah-mudahan segala rupi programna masing dilancarkeun kalawan pamarentah aparat dihanap dugi bagus sing dijantankeun ka aparat anu adil tur bijaksana. Amin ya Allah ya Rabbal. Para tokoh, tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kadang taruna anu sangat amat pusing kering hormati kali mudah dan Allah Subhanahu tadi muliakeun teristimewa panitia penyelenggara peringatan diserahkan kurung digerakkan junjungan alam nu diselenggarakeun ku warga masyarakat nu aya di lingkungan ieu langgar anu disuguhan ku keresana akan ajengan setempat dia atas partisipasi warga masyarakat berat sama dipikul dengan sama dinding dengan dengan berbagai pengorbanan harta tenaga emotan sareng sadayana demi mewujudkan karya perayaan anu sangat amat pusing kering dihormati kali mudah-mudahan sami sadaya dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Tur mudah-mudahan segala pion parantos diperpatkeun harta tenaga emotan sareng sadayana anu alit anu agena sing aya dina panepan Gusti Allah dicatat merupakan amal soleh kalang kasari kabukti karos kabarokah dalam dunia. Tur mudah-mudahan tinggal digentasan anu berlipat-lipat ganda oge ulama tak kaganggu karena ganjaran di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Rahmat salam moga salasna dikucapkeun dicurahkeun ditupatkeun kajujuran alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kantor dan keluarga para sahabat tabi'in tabi'in golongan bukan tercurah ke segala umat mobil khusus kemudian sadana anu sangat kutu rahmat kopi kusawat hati Gusti Allah baik di dunia terutama jaga ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja salam syukur kepada sahabat dan kawan makhluk anu parantos maparing niwat badan sapu juru disangan perpanjang umur sehingga kasapumpul ngari lembur salat kari kasebat daraja ayu padajang itu mudah-mudahan kurang salos nasib di banjaran kurang tahun bakapun dari kamar salat dalam kubur di akhirat kasalat kana surga ruhun mansur kana kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Pujian kami barang panjatkan ka Gusti anu masuci anu parantos kadaman ka Kanjeng Nabi nu ngajadikeun wasilah aya dalam jalan bumi perusahaan pangesit terutama jalan jali pangkat jalan istri sok sanes bari nasibna hanteu sami laras Pak nasib jami hanteusan. Kadang-kadang aya nu jadi pegawai negeri, aya nu jadi menteri, aya nu jadi kiai, aya nu jadi tukang ekonomi, aya tukang ngawan sapi, aya tukang dagang sarini, aya tukang sarini aya. Malah aya tukang ngawan meripe dia nama lo pakainya tukang jararut. Aya kene nu judi di dia, moal keur ngaji mah dukai di tempat nama. Namun sasor kali itu mudah-mudahan saya maklum Gusti kubarokah yang tadi kakaknya Nabi Muhammad kubarokah yang ngaji sosok kali jalan tukang judi naga titik tulis timus tadi kubrak aja tinumah kawasan pisahna nyawa jeung raga margarana sing menang rahmat jeung pengampura Gusti purmenang sapati kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Rupa-rupa dua anu jabat pangampura ti Allah terlaksana sagala rupa cita-cita dijauhkeun tina sagala rupa coba dipaparin iman Islam anu kuat, ilmu anu padat, rezeki anu barokat, badan anu sehat, turunan soleh solihat, sing dipaparin ayeuna dari kamar kurang husnul khatimah di akhirat kasalebat kana surga anu hebat nu pinuh rahmat jeung nikmat. Wabil khusus mudah-mudahan sing karanapan ku urang sadayana nu diunggul dia tempat umumna kujami kalau muslim yang muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah taala takdir Gusti nu suci pada Allah rumah karasa pengalampungan peringatan Isra Mi'raj diselenggarakan di tempat atas kepercantanan panitia penyelenggara Muhammad Kasim Kuring melalui akhirul kiram tersana Kang Yayan atau Kang Yayan ya? Kang Yayan alhamdulillah dongkap kerompok ka palih betang dia mah daerah Rawagede desa Rawagede simkuring Jawatos nyata di orang hadir dari tempat kalau mengisinya acara pengawasan anu aya hubungan seluruh perayaan di ngalangka takdiman wa takriman memperingati karena sasi Isra'il pun diberikan junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intip nama simkuring teh nyata nyanggakeun silaturahmi khusus ka urang ieu terutama para guru-guru. Mudah-mudahan silaturahmi ieu
saiki sing ngadat wasilah panjang umur anu barokah ngajanten wasilah dipaparin dimiliki masaah nalika titikal akhir marot husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal urusan pengajian masih paling percaya yakin saya yakin kurang lihat karena dua samari samanya orang itu kira-kira wajar. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pengawasan anu semodel kieu bahasan pengawasan pengajian dia. Saminya eta pengajian anu semodel kieu tiasa disebat pengawasan insidental. Pengawasan naon cenah? Ibu pengawasan naon cenah? Ibu Allah pada itu kaget merenya Bu. Disangka membalik di Cilangkap ngaran ada dan Yasin awakna jampun badan bari kaset. Ada torojol karet awak terdekat penek badan tadi jeung leutik batak Allah tengicep-ngicep. Padahal sing kurima ibu leutik sate salira di parabotna badan. Di imah paragi macul paragi ngagarpu itu parabot ngaran. Jadi pengawasan semodel kieu tiasa disebut pengawasan insidental. Nah, pengawasan insidental teh waktuna tertentu datangna kadang-kadang mubalikna gonta ganti benar. Datang bulan mulu diayakeun muludan kesilat pengawasan, datang bulan Rajab diayakeun Rajaban kesilat pengawasan, aya anu hajatan walimatul nikah diayakeun walimah nikah kesilat pengawasan, aya anu hajatan walimatul nikah diayakeun itan kesilat pengawasan. Itu disebut pengawasan insidental. Ayat pengawasan teh pengawasan rutinan waktu nanu matu mangsa nu biasa hancana dipapai ti mimitik nepi ka beres. Lamun diayakeun tiap poe disebutna harian, mun diayakeun tiap minggu disebutna mingguan, mun diayakeun tiap bulan disebutna seharian, mun diayakeun tiap tahun disebutna hawalan, itu disebut rutin. Tah nu kieu mah disebutna teh insidental Pak. Naon cenah? Kalimatna tungtungna ibu bapak para pemuda make til sing inget. Nganu kalimat tungtungna make til lamun beda mimiti sok beda makna tata geura ulang buktikeun. Lamun buah mangga, buah kadondong, buah mangu, ngaroda kene disebutna naon? Disebutna naon? Pentil. Lamun aya ban motor kempes rek ngasupkeun angin kana ban motor melalui naon? Pentil. Lamun aya lauk lele nu gage bari dikulah mamatihna disebut naon? Tamatir. Lamun aya batu nu teuras di luarna aya nu sinjaran yang disebutna batu putir. Lamun aya dina sarina ibu bapa panyakit sinjaran yang aralit disebutna putir. Lamun aya di ibu-ibu tarasat bapak-bapak untuk malam Jumat jeung malam Senin sok pada muru-muru disebutna naon? Jorang ya boy. Kalau gitu penting teman. Lamun pengajian disebut pengajian insidental. Nyatana seperti ayeuna mubalikna gonta-ganti bulan Nurul kamari nunggal sieu saha coba. Ayeuna kawarasan dikersakeun kapercatanan panitia wasilana hakikat takdir Allah kullu syai'in la yakhruju an takdirillah wa iradatihi. Satu perkara keluar kena takdir dan iradah Allah. Ditakdir sing kuring Gusti Allah detik ieu menit ieu waktu ieu kedah tumario di palieureun sadayana benar teu. Lain masalah bisa lagi mati urusan kelima para anu karon di dieu laur ilmuna. Lebih disimpuling ayat alumni Cilamban, alumni Anosen. Nanti mah takdir Allah, simpuling kedat sumarna di payunan sadayana. Mudah-mudahan ayat barokah sinar mengangkat ini jawaban Rabbal. Dan itu mah gerak baheula di sadayana simpuling nu sumariosna dipaparin kalancaran, dipaparin kasogaran, dipaparin kegiatan amin. Ibu bapak anu mungkinkeunana dipaparin kasobaran, dipaparin kegiatan jeung keikhlasan amin ya Allah ya Rabbal. Naon sababna ibu bapak nungaran pengajian beda jeung tontonan seueur pisan rintanganna. Kalau lamun dina pengajian ratilan berapa? Kakarek diuk setengah jam ngadak-ngadak dampal suku sing sireun tukur lareun cangkeng lalesu hukum laleus panon taruluh mut-mutan.
bener deh. Sok aya di dia nunutan waktu pengajian rutinan sok aya. Aya pasti oke mau buat orang gitu. Aya nutumannya kasih goreng kata cenah lalu nunutan di tempat pengajian halus atau goreng cek goreng halus daripada datang acan bener. Dan dengaran pengajian mah itu jadi kehalusan lempangna diganyar diupna nyaletna sanyaringna saretna untuk yang daripada terhadir acan terbaik nunutan oke benar. Namun sebabna nunutan di tempat pengajian dinangkap batu pae, nujaring di tempat pengajian dinangkap batu hirup, turun batu pae dijadikan batu hirup, turun dijual insya Allah eta batu pae kabawa harakat ku batu hirup jadi duit. Alhamdulillah. Nunutan di tempat pengajian dinangkap batu pae, nujaring di tempat pengajian dinangkap batu hirup. Asal ayat dilakidikan pengajian insya Allah nunutan oge bakal kabawa harakat penuh hidup pada menyangganya nanti Gusti Allah. Alhamdulillah. Atau si bapak teh ayeuna itu macana lima mun ka madrasah atau ka masjid lima teh rek cicing di juru ngalah geunah molor aing aja mah ulah Pak. Ari ada masalah di tempat pengajian ulah. Naon sabab bisi kabarus ku keterangan manama ti majalisil ilmi pakon khoba min rahmatillah bahwa habibus sayatin cerita gendong hati gendong waru asma man sahajalemha rek awewe rek lalaki rek kolot rek budak nama pi majlisil ilmi sare dina tempat pengajian. Ajengan keur ngabanggang darangkeun babagan agama rukun Islam rukun iman praktek salat praktek wudu adus dan sebagainya saya akal kaki ya ada apa kata gitu eta teh cenah pakon hobab min rahmatillah maka yakin mabur tina rahmatullah ditakbirna itu qad ditahqiq mengajarkan karena yakin mampu rahmat Allah dalam arti senajan jamaah geus aya dina riungan pengajian tapi lamun kaayaan sare rahmat Allah malikeun teu angkan-angkanan cacat-cacat ninggeus aya dina tempat ngaji pomo lamun jamaah teu daek ngantok kana dasar waktu ratinan wah rahmat Allah jauh besar. Dahulu untung orang Jawa sok haladir alhamdulillah nu kosok mah nu tara mah tar itu maksudnya ulah aing haja-haja eta teh ibu biasana nu sok sae teh bapak-bapak garas bapak aku bela ari ibu di rumah taragunya ibu sok sae tar mun di madrasah karang yang keluar di Cilacap ibu-ibu mah bercawek ini mah berolkos cawek kabari-bari dionangan diomongkan maneh kabari kawanangan tuh onangan hanya kan sebenarnya daging lihat air sukan bumbung 5.000 tuh gambar kakek nyosok pantas lihat 5.000 namun 10.000 ibu-ibu dalus manu hajat yang belum pakai plan 5.000 lihat 10.000 ibu insya Allah sukan bumbung 10.000. Entah kadang-kadang ibu-ibu mah di madrasah kadang ngobrol ini ke madrasah nyoreng jintingan nyoreng tas di jerokna bara-bara buras dorok-dorok wajib berangkat karena di madrasah teh di ditukman kayak dia ayah sok itu ayah sore asli ari bapak-bapak mah tara ibunya nakas lain ustadna dari murid teras untuk kadang-kadang ibu-ibu nggak berangkat hati madrasah curang cireng depan bahasa batur so ayah begitu pas kata tanah puing ayam di odah balik di Saudi ayam telepon korongnya segede cingir nah eta si incin betul diizinan kusalatina mangkudin balik di madrasah datang aimat teh lainnya torten hasil diajarkan palingan karena laporkan korong batur nu segede cingir tuh cenah akal ari pamajikan anu diizinan kusalatina identitas Saudi mah korongna ge segede cingir da uing mah paatan teu diizinan mata teu boga sakaran-karan acan atuh ngeun salatina teh asa kasihun aku sia icil yang sekarang modal
Ayah nusuk depan pun batur ayah. Ayah videonya si orang yang tahu gitu. Allah Akbar. Tak pengajian rutinan. Rata-rata anak nusuk dulu teh di tempat pengajian rutin. Ayah di dia mata bila putu kopi disiapkan, rokok disiapkan, kadang disiapkan, asal waktu kayaknya. Maka kadang-kadang di daerah Simpuri masuk ayat apa alasan namun rutinan teh kamu kunaon sih teh datang ke madrasah. Aduh cenah aku yang lain tenana lain kunaon dari madrasah teh teu kuat diuk sajam di madrasah teh sok carangkeun cenah tukur boga penyakit dramatik. Si eta mah kadang-kadang lamun kadenge kokon di madrasah sok pernah dramatik. Ngadenge nu ada di masjid salat berjamaah kadang-kadang sok pernah dramatik tempat ini. Bejaan besar pemadikan kau tuh cenah kokol di madrasah mingguan terbuat ingat cenah mati cokur cantik waktu dia berjamaah subuh kau nu ada terbuat mati kokol tang tu menyamper musuh mana cenah kaguan tuh goblok kita geuleuh cenah eta musuh jag-jag eta masjid dikarenatin sok aya kitu aya Allah Akbar. Cek simkuring lamun kira-kira datang ke masjid atau ke madrasah cara rangkel sok ngarene jeung ngatur simkurutan da mali geus panjenengan teh aya di saurang abdi mah cenah ari cara rangkel mata ngan lamun ka madrasah teh ngupingkeun kumaha teh sok tuluy lamun tuluy ini ka madrasah atau enggak lamun sabelah kajing di termos sabelah mawa kopi datang ka madrasah bari ngopi malunutan insyaallah cenah abdi mah nyaeta ngopi mata tuluy lamun masih kene ngopi panon tuluy kene bae ganti posisina kopina ulah ditinyu perlukeun kana mata kira aku masih kene molor kene bae nyaeta cenah abdi mah dicobaan kopi diperlukeun kana mata anggeuna tara kabuki rapat panon teh lamun kopi diperlukeun kana mata masih kene molor kene bae ganti posisina buka termos banjurkeun ayeuna cai termos anu panas kana tampuran siap aku masih molor cenah padahal itu mah alasan anu mungan kata sirkur yang naros sekarang biasa tadi lamun di dia waktu rotinan seueur hadirna seueur hadirna biasa eta teh bapak-bapak laras banyak Ganda menaros kali ibu lamun rotinan di madrasah ibu-ibu seueur hadirna seueur hadirna seueur hadirna insyaallah ibu-ibu mah da di ditu ge semarakna sagala rupa karusan teh ibu-ibu ditu ge Bu rotinan nu kompak teh ibu-ibu benar sholawatan ibu-ibu nu kompak yasinan ibu-ibu nu kompak sholawatan ibu-ibu nu kompak rotinan ibu-ibu nu kompak ngalongok ibu-ibu nu kompak ngalayak ibu-ibu nu kompak ngahutang cara bebeja kasarake nu kompak ngiridit ibu nu kompak yang di Bang Emong itu ayah Bang Emong di dia ada si Emong kemana-mana eta nama kan disebut Bang Emong sabab nunginyeuna awewe mun nunginyeuna laki mah moal disebut Bang Emong tapi disebutna Bang Sil kalau Bang di itu mah nunginyeuna awewe dan salakina nya tujuan awewe na doraka lalakina dayos dan tentu jadi ada ke kelah mereka itu orang bahas sukan kebahas kalau jelas ibu-ibu masa galakon lu kompak nyarekan kasaraki oke ibu lu kompak totok kahayang kasaraki ibu ya bari basah bari ate bari daging bari tulang jeung rongkong kasaraki judang jeung hayang geulang jeung kongkorong saha coba bari ate bari daging bari kado bari nangka kasaraki judang jeung hayang baju anu gaya saha coba aku lagi harus bener pula menapkeun bari ate bari daging bari rokok jeung cangkang kasaraki judang jeung hayang ngajero calana saha coba tinggal beto saya apa
Jadi jelasnya alhamdulillah ibu-ibu kompak. Yang kalau bapak mutet kalau lagi di rumah. Malah lebih ke ayah anu Cidolot, bapak di daerah Cilangkap sawarehna ayah jelema bahasa nate kaget nempok tatangana pedah tatanganana betul karena pengajian rutinan kamadasah nu deukeut tara kaliwat nu jauh toleh didatangan pengajian insidentil seperti model kieu muludan jeung jalan selalu hadir nabi ka anu kadeu ngaji ngabahasakeun kaget eta nu potatangan asa pugetol tolak ilmuna bari sarua pada Islam simpulnya kegawas ka bapak-bapak lamun kurang ningali tatana bari agama nak sebagai orang Islam rajin karena pengajian kaget dong Pak kaget dong Pak ibu kayak ibu ya iya bapak-bapak nggak boleh aku bingung jawab ibu lamun ibu gaduh tatana sarua agama Islam rajin karena pengajian madrasah nu deukeut kana kaliwat nu jauh toleh didatangan dilanggar didatangan di DKM didatangan kaget dong ibu nah jika bingung jawab kaget dong tong kaget wajar jeung munasabah nu ngaran jalma Islam daek tolak hadir kana pengaji Rasul ngadawuh tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin dipardukeun tolak ilmu teh ka Islam lalaki jeung Islam awe mangka pantes jalma Islam ketok ngaji wajar jalma Islam nanti kan sabalikna rek nanya lamun bapak-bapak gaduh tatana bapak teh sarua agama Islam batur mah waktu rotinan ini kamadasa si eta mah kaleos kanggohangan musuh kaget entong ibu-ibu gaduh tatana sarua agama Islam batur mah poe Jumaah atau pesnen isuk-isuk ini kamadasa si eta mah kalakamanto kasawah kaget entong kaget untuk ngaku mah jalma Islam tapi karena pengajian hareha bilih bilang kahartos kurang contohan sampai contohan minum gula sebab serat bapak gak lalu hayang ulah sok api-api nggak jawab sama dipenda urusan panitia ibu gak lalu hayang gaduh ari biasana galina bawaan 2000 galina maraban hayam parabna 6 ibu-ibu gaduh hayam jadang kar 5 siki dayam dantar 5 siki mujurna garmul nyantur isuk-isuk ditutup ibu-ibu bertak hayam nyampulkan tuluy eta hayam bersapuluh siki di asongan hukut sapas mengetik dicorok-cok eta hayam lebih kalah disanyesa-nyesa acan kaget tong kaget tong ibu tong kaget dan biasana hayam masuk kana tilu hari kemudian eta hayam digeruan ku bapak-bapak cek bapak-bapak baratot eta hayam nu 10 siki yang berkeun tuluy diasongan hukut sapas mengetik begitu eta hukut diasongan ke eta hayam berberkah dicorok-cok lebih kalah tercokek saeutik-eutik acan kaget entong kaget tong kaget cek ibu teh nah hayam teh biasana sokana hukut nepi ka lagi sapas meletik diasongkeun tapi ayeuna teh dipacokan teh cohek-cohek acan kakareka di mana ibu bapak geus kaget ningali hayam teh daekeun kana hukut teh jauh lautna tingali tiang taina bisa-bisa ngelai disebut hayam kutetel maka para kiai para ajengan para ustad lamun urang boga masyarakat diajak rotinan terekeun hadir diajak sholat berjamaah terekeun datang diajak sholawatan terekeun hadir diajak mingguan ibu-ibu tatangan terekeun berarti eta gitu ngaranna jelema kutetel tetel agama ngaranna loba kira-kira di dia nu boga penyakit tetel agama loba
Oke, orang bahas kalau agama dirupakan orang bahasa atau kira waktu saja. Orang bahas di antara ngan salahna rek nanya ka urang dieu, lamun urang boga hayang ku tetelo kudu dikumahakeun. Atuh dipencit kalau bahasa kitu tereh keur munga, tereh keur bulan puasa, keur lebaran, keur mahayangan 10 sigi 10 sigi.